Kirungking ngilangkeun sapasang leungeunna bari musirkeun panetepna ka si Banteng Wulung terus nyarita. Pelani hilaing Banteng Wulung. Pantong kaget punsak nguliling tangkungan badan hilaing. Bakal dikurung kusene anu ngepepena. Anu bakal terus ngagedean. Sarta bakal badan hilaing nepikeun ka geheng tutung. Rasakeun kekuatan ilmu sagala api sia. Akirungking ngagerakeun sapasang leungeunna di hareupeun dada terus disulungkeun ka hareup. Kajadian saterusna ngagetkeun si Banteng Wulung. Sabab tangtungan badana dikurilingan ku seuneu anu ngababela. Sarta terus ngagedean jeung maju ngadeuketan ka lebah si Banteng Wulung. Akirungking nu boga anggapan si Banteng Wulung moal mampu ngungkulan ilmu sagara api. Harita nyarita ka si Banteng Wulung. Hilaing moal mampu ngungkulan ilmu sagara api Banteng Wulung. Sabab seuneu anu ngameula bakal terus ngabebela terus ngagedean jeung ngajangkungan anu akhirna bisa leuwih jangkung ibatan tangtungan ing sia. Hasok mukmikeun kemampuan hilaing menak-menak bunga kemampuan ingin ngungkulan kekuatan ilmu sagala api Banteng Wulung. Ya geleng deui hilaing bakal jadi ruhak tutung si Banteng Wulung. Si Banteng Wulung ngantelkeun heula ruyung gedena kana taneuh. Harita masih kena bingungeun sigana mah kumaha carana mareuman seuneu anu ngababela. Anu terus ngagedean jeung ngajangkungan sarta ngurung kana tangtungan badana dina kayaan keur bingung harita kadenge sora sirawing. Dia kudu kaget. Dia kudu bingung. Tenang we teh. Apanahan kali tinggal ngagunakeun ruyung anu gede teh ya. Babukeun we kana seuneu nu aya di hareupeun. Terus anu beulah kencaeun jeung kacuhun anu paling akhir anu aya di tukangan badan anteng. Sok laksanakeun ku anteng teh. Sora sirawing geus teu kadenge deui. Harita si Banteng Wulung ngalaksanakeun pituduh ti sirawing. Si Banteng Wulung bari ngababukeun ruyung gedena kana seuneu anu ngababela di hareupeunana. Wah, pareum sia seuneu ngentong cobra-cobra hayang durukan badan ngurang sia golobog kolopok. Mudu mareum maneh seueuan. Kajadian anu lumangsung ngagetkeun Akirungking waktu ningali si Banteng Wulung ngababukeun ruyung gedena kana seuneu anu ngababela di hareupeunana. Jadi pareum sapada harita. Sedengkeun si Banteng Wulung ngababukeun di ruyung gedena kana lebah seuneu anu ngababela. Anu aya di beulah kencaeun jeung nu ngababela anu aya di beulah katuhunana. Gas. Seuneu pareum
geus kitu si Banteng Ulu ngababukeun luyung gedena deui ka lebah tukangan badana. Akhirna seuneu anu ngariung badan si Banteng Ulung teh pareum. Hakirungking kerung bari ngahuleng ningali si Banteng Ulung mampu ngungkulan ilmu sagara api bari merhatikeun ka si Banteng Ulung harita Akirungking ngagerendang ngomong sorangan. Alam ya, nah hinyangkan kehen jadah deh. Dah mangkaluk na anu geus ngabantu kasih tetero teh si Banteng Ulung. Anu ngajadikeun si Banteng Ulung mampu ngungkulan ilmu sagara api. Ku aing geus ditobaan ngagunakeun kekuatan batin. Saha anu geus ngabantu Banteng Ulung. Tapi boleh dikatakan untuk kekuatan batin aing. Geus dicara pikeun ngaminasakeun nu dilawan. Gak nyabat di aing untuk ngagunakeun kekuatan ilmu sagala peteng. Dina ngayaan si Banteng Ulung buat nu bisa ningali lawan. Aing bakal ngagunakeun besok bade sakti. Anu bakal nembus jajantungna si Banteng Ulung. Ningali Akirungking ngahuleng. Si Banteng Ulung bingung. Harita si Banteng Ulung nyarita bangun anu nyengserikeun. Asok ngarek ngumaha ngayeuna dinakan maneh tah rungkingan. Geus katingali ilmu sagara pian ngeuweuh neneonan. Lamunan masih ngaya kang kuatan ilmu anu leuwih hebrat. Ngasok gunakeun siah rungkingan. Kumurang ditungguruan siah Akirungkingan. Dasar aki-aki belagugan. Ololeh hewan. Akirungking anu geus nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan ilmu sagara peteng jeung pesobadi saktina harita terus nyarita. Hei, Banteng Ulung. Sanadyan hilaing bisa ngungkulan kekuatan ilmu sagala api, tapi Silungking masih eneh bunga kekuatan ilmu anu hebat dan tak bisa diimbangan ku hilaing poe ieu. Yang nadi poe ieu mangrupa manunjungan ke silaing sa Banteng Ulung. Wah, ngasok gunakeun ilmu anu hebrat teh rungkingan. Kumurang bakal diladenan sia golobog. Ngasok gancangan tong loba omon. Gunakeun eta kang kuaten ilmuan teh sia golobog. Akirungking ngacungkeun sapasang leungeunna kaluhur dina kayaan dampal leungeunna muka bari musirkeun panetepna ka si Banteng Ulung. Leweng aila maka ikunakeun kekuatan ilmu nutuat itang anu moal mampu diimbangan uti lain sa Banteng Ulung. Nah ya ilmu natu itang natu niteu. Wah, omong naon sa golobog teu kaharti sia. Maksud teh ilmu sagala peteng. Dadah ieu. Modal sa geleng-geleng sa gula anjan. Hiyet! Akirungking nurunkeun sapasang leungeunna anu ngagerter. Bari ngalakukeun gerakan di tempat.
kejadian saterusna ngajadikeun si Banteng Wulung jadi kageteun sabab di sabudeureun eta patempatan anu talina caang saterusna jadi poek mongkreng. Si Banteng Wulung geus teu bisa ningali cirim aki rungking. Sanajan dina kayaan keur kaget harita si Banteng Wulung masih keneh ngantelkeun tungtung ruyung gedena kana taneuh. Tapi si Banteng Wulung jadi bingungeun cara ngagunakeun ruyung gedena sangkan bisa ngungkulan kakuatan ilmu sagara peteng. Dina kekayaan si Banteng Wulung bingung kadenge deui harita sora sirawing. Teu kudu make jeung bingung sagarupa teh. Habadan bikeun mulihkeun kayaan nu poek jadi caang deui mah atuh kali tinggal puterkeun we eta ruyung gedena di luhureun siraan teh. Kedah bari nyarita tinu caang jadi caang, tinu poek jadi caang maksudnya. Poek leungit datang caang, bray caang, bray caang, 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 caang. Salawasna tetep caang. Apa dan sakitu we jampe nama teh. Sok ayeuna mah gelalaksanakeun. Tangke kieu teh ye, lamun Rasanti jeung Sandika ningali tarungna geus leuseuh beakeun tanaga, wayahna Anteng kudu maju ngabantu. Sabab Rasanti jeung Sandika nu pada ngayunan dua urang lawan, anu memang moal bisa dirubuhkeun da puguh eta 4 urang lawan pada kasandingan ku makhluk gaib. Hanu ngabantu ka 4 lawanna. Hafanan cara ngungkulan nama babukeun we kuruyung atau babu kuruyung dina lebah tonggongna, maka eta opatan teh bakal pada rubuh. Makhluk gaibna anu nyaning ge bakal kaluar teng. Sakitu we bekerti akang keur ngungkulan kaayaan mah teh. Sora sirawing geus teu gandenge deui saterusna si Banteng Wulung muterkeun ruyung gedena dina luhureun sirahna bari nyarita. Wah, tinu caang jadi caang, tinu poek jadi caang, poek leungit datang caang, bray caang, 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 salawasna tetep caang. Caang. Muterna ruyung gede nimulkeun sora jeung geteran kakuatan anu namus kana kakuatan ilmu sagara peteng. Kajadian saterusna anu talina poek mongkleng teh jadi bray-brayan caang. Anu akhirna mah caang deui saperti tadi. Puguh we kaget lain dikieuna keur aki rungking mah. Anu satalina aki rungking teh geus rek ngagunakeun badi saktina. Jadi teu jadi ngagunakeunana sabab kaayaan eta patempatan teh geus pulih caang deui. Dan ya mangelukna anu geus dapanuk ngani Banteng Wulung. Nambah barakali aing ngagunakeun eta nu ipang. Ngagunakeun kekuatan batin tapi tetep bisa ketemu. Misalnya usaha sabadana nu geus kabantu ipang. Numpang si Banteng Wulung. Hai nama tinggal nunggu balangah si Banteng Wulung. Anu saterusna bakal ngagunakeun peso bali sakti sangkan tempuda nu timpang nanti tuting sangkan namus kana jantungna. Si Banteng Wulung ngabedegan nangtung harita ngumbar kasuka hatena bari nyalita ditujukeun ka Ki Rungking.
ngomong neonan sia kurang ajar teu kahati sia ngomong teh bari jeung ngentre-ngentrekeun bujur tu balik sia mah kirangkung deleh kumaneh sia kang kuatan ilmu sagara patangan bisa dingungkulan ku aing sagolobog si jangkar kehedan ngasok lamunan masih ngaya kang kuatan ngilmu anu leuwih hebrat gancang gunakeun ku maneh sakolobok beungetan siga kuda ku ngaing mah ditambulan moalah disamaraan sia Aki rungking pasir gunting geus teu malire ka si Banteng Wulung. Harita Aki rungking kalakah ngareret ka tempat Tarung Narasanti bari tos nyarita ka si Banteng Wulung. Ningali tuh. Hadik geus lain Banteng Wulung. Kaya atasnya ni ingat anu nyat lawan. Nyat oge ilasan nikmat nutung ali nyat Bahanik gaduh uji lain Badungan Banteng Wulung Jayung karhehen si Banteng Wulung jadi kapangaruhan ku caritan Aki rungking harita si Banteng Wulung jadi ningali kalebah tempat Tarung Narasanti dina kayaan si Banteng Wulung balangah kitu harita eta kayaan teh dimangpaatkeun ku Aki rungking pikeun ngagunakeun peso badi saktina anu geus aya dina cekelan leungeunna. Harita Aki rungking ngagerakeun leungeun katuhuna saterusna peso badi sakti ngablasat maju nyerubuk ka dada si Banteng Wulung anu beulah kenca. Eta kayaan jelas teu kanyahoan ku si Banteng Wulung sabab harita si Banteng Wulung geus muru indit ka tempat Tarung Narasanti. Sat gelap besat syuk syuk eta peso badi sakti na Aki rungking beuki deukeut kana sasaran tapi sameme eta peso badi sakti nembus kana dadana kenca si Banteng Wulung ngadada kriung gede anu keur dicakalan ku si Banteng Wulung teh gerak sorangan leungeun katuhuna jadi nuturkeun gerakan luyung gedena anu harita ngapabuh peso badi sakti anu geus rekeuna ka si Banteng Wulung. Gorilap syut syut berentang peluk peso badi sakti lagrag kana taneuh. Harita si Banteng Wulung jadi sadar yen manehna geus dibongohan ku Aki rungking. Bari jeung muncereng si Banteng Wulung terus nyarita, wah kurang ajaran maneh geus bongohan sia Kang aing jangkar kehedan gunakeun senjataan dina kaayaan ngaing keur balangahan napina senjataan nganeh geus potongan je dua bagian sia cobra ngarek kumaha ninakan nganeh ngayeuna rungkingan maneh geus moal mampuhan naruskeun narungna sia dasar golobog ngayeuna mah ngaing anu bakal maju narajangan sia. Turugug koclong si Banteng Wulung maju narajang bari ngababuk-babukeun luyung gedena ngarah kana sirah lawan. Puguh we Aki rungking kageteun harita narik badana ka tukang bari ngagiwarkeun sirahna ka gigir. Kiwar plos babukan luyung gede si Banteng Wulung teu kena kana sasaran meh bareng jeung ngeplosna panarajang lawan harita Aki rungking ngalakukeun panarajang balesan. Dina kayaan dengan katuna Aki rungking rek nyodok kana beuteung anu jilawan. Horokaya sameme panarajang Aki rungking kena kana sasaran si Banteng Wulung geus kababukeun luyung gedena kana dengan katu Aki rungking dina lebah sambungan sikuna.
setan, aduh, nyeri. Aki Rungking ngagaro nyeri, sambungan tulang sikuna remut kena kubabukan royung gede si Banteng Wulung. Aki Rungking ngadalig deug mundur ka tukang. Durug-durug si Banteng Wulung nuturkeun badan lawan, saterusna ngabubukeun di ruyung gedena kana leungeun kencalawan dina lebah sambungan sikuna. Aduh, nyeri, setan, remuk deui tulang siku aing. Aduh, ampun, Banteng Wulung, ampun, Banteng Wulung. Aki Rungking ngageronahan ka nyeri pikeun anu kadua kalina. Harita Aki Rungking ngadalig deug mundur ka tukang. Saterusna eureun ngadalig deugna lantaran kahalangan ku tangkal kai gede. Akhirna Aki Rungking jadi nyarandikeun awakna kana eta tangkal kai gede bari humaragung nahan ka nyeri. Durug-durug kulong ranag si Banteng Wulung ngabedega di hareupeun Aki Rungking baritus nyarita. Wah, leungeunnan maneh duangnana geus moalan bingsa digerakeun deui sarungkingan. Aki-aki jahatan anu mantrak jadi jeung lemah kawas maneh mah henteu bingsa diberi ngampunan. Maneh bakal bejadan sia eta hulu babatok teh dibabukan ku ruyung gending aing sarungkingan. Dasar aki-aki kolobog kawas maneh mah muduni modaran entong leulah hinggup di dunyaan teh nu ngeuweuh gunana kalakah ngangriweuhkeun bungkul. Aki Rungking anu keur ngarasakeun ka nyeri. Buguh we jadi sieun gandenge caritan si Banteng Wulung anu bakal ngabejadkeun sirahna ku babukan ruyung gedena. Aki Rungking neuteup ka si Banteng Wulung bari nyarita semu anu ngaleungis men tadi pikarunya ku si Banteng Wulung. Aduh, Banteng Wulung, ampun. Ampun, lemeng tong dibilasa, Banteng Wulung. Tinggalunya kat lemeng. Tong dibilasa, lemeng. Kesuang alawan. Aduh, ulah dimenjatkan ilah lemeng, Banteng Wulung. Lemek dah petaknya deh, hirup tilunya deh Banteng Wulung. Aslina dah Banteng Wulung. Lemek dah pasik petaknya deh gitu. Jadi bilang gue lek kakak lemek alu mesti bisa. Alu mesti daya. Aduh. Lemek rumah nak jalan Banteng Wulung. Ampunlah, aslilah ampunlah Banteng Wulung. Ampun, lemek tong dibilasa. Singkalunya Banteng Wulung. Lemek masih keleh betah dalam lunya. Wah, sia kakarek inget golobog kolopok gede keneh nguntung sateli podaran ku ngaing ayeuna lantaran